Bismillahirrahmanirrahim. Genep belas ninggalkeun salat Jumat dosa badan ngahaja teu jumaahan ngarit batur jumaahan teu naon weh eta teh dosa anggahota badan tak ulah tara jumaahan tara nu jumaahan mah katinggalinya tar katempo di masjidna oge menyahayoh jumaahan di lumur batur unggal-unggal jumaah eueuh aya sajumaah tina sabulan mah wajar atawa 2 jumaah eueuh meureun liar ieu mah terus seumur hidupna teh naon tar katingali ka jumaahan aya nu kitu ge nya ulah eta teh ulah diturutan nu kitu 17 ngahinakeun kana Al-Qur'an kumaha we ngahina Qur'an dosa eta teh naon Qur'an ngahinakeun henteu ngamulyakeun 18 nganajisan atanapi ngabalaan masjid ulah dosa badan eta teh lamun urang geus ngabalaan masjid lain ngabalaan jadi cicing di masjid ngan gara-gara cicing urang di masjid teh jadi bala tah bersihkeun engal-engal da teu ngahaja moal naon ieu mah ngahaja kitu ngabalaan ulah nganajisan ulah komo dosa eta teh dosa anggahota badan 18 lalajo sareng ngantep batur anu maksiat nu doraka jadi anu dosa teh ulah dinanaonan ulah dilala joan kumaha aya deal misalkeun ningali batur judi baik itu judi online atau offline maka sikap deal kudu kumaha kahiji lamun mampu nyegah kuleungeun maka deal teh wajib nyegah si eta anu judi ku leungeun kumaha nyegah kuleungeun teh cek sapalih mah nyegah kuleungeun teh jalma anu judi na teh ku deal teh dicokot barang judi na teh lamun leungeun eta jelema anu judi rek berbuat judi dicekel lamun mampu kitu moal deal kumaha jelema anu judi lamun jelema anu judi lamun jelema anu judi nasanapun deal ika ieu na kitu nya levelna berarti wajib deal teh tapi lamun saluhureun deal level ieu na sehingga deal teh teu wani ulah tah teu kaduga ku leungeun maka robah ku ngomong ku obrolan mampu moal kicek deal teh lamun urang nyarek judi ka jelema itu tah lamun mampu mah kira-kira mampu mah yakin atawa ulah kira-kira yakin mampu mah omongan kumaha ngomonganna teh mang ulah atawa euy ulah judi ngingetan urang mah dosa eta teh geus ngomong mah nyingkah ek dituluykeun atawa henteu mah kumaha manehanana nu penting mah ngomongan tah lamun teu mampu ku ngomong kakara ingkar dina hate deal teh ngarobah ku leungeun teu wani ngarobah ku naon ku ngomongan kanu doraka teh teu naon deui teu wani kumaha atuh ingkar weh dina hate Gusti ingkar abi teh ningali jelema anu dosa kitu anu berbuat maksiat kitu bari kudu nyingkah ulah dilalajoan lamun dilalajoan mah jelema anu doraka hek dilalajoan ku urang sama dengan ngadukung urang teh doraka ka bawa ngeros nyingkah tong dilalajoan 20 dosa anggahota badan teh nempatan kana tempat batur geus puguh eta teh tempat nu depaja kalahkah di tempatan ku deal geus puguh apal eta teh tempat batur kalah di tempatan ku urang dosa eta teh tah kitu eta teh
Dosa naon teh? Dosa badan teh. Terus ente. Salah deui. Hah? Deui lah. Aya don pasal sabaraha eta teh? Katilu. Sok. Sarap ya. Ada kunaon we? Sok. Ketinggalan teh. Sok. Pasal katilu murtad sareng babagianana. Tuh jadi jelas teh kesaraban teh. Sok. Seueur pisan jalmi anu kagempangan dina cariosan sareng padamelan. Saingga ku eta cariosan sareng padamelan anjeunna ngarasa teu dosa. Tur padahal tiasa janten ku eta cariosan anu dicarioskeun sareng padamelan anu dilakonan eta teh tiasa ngaluarkeun tina kaimanan. Tegasna anjeunna jadi jalma anu murtad margi teu terang kana ilmuna. Murtad eta kabagi 3. Di murtad patekadan, 2 murtad padamelan, 3 murtad cariosan. Pasal katilu mah teh oke. Bade ngajelaskeun murtad sareng babagian nana. Lagi lain babagian mangnana. Ari saleresna mah murtad mah jelemana. Ari pagawean nana mah ngaranna teh ridah. Jalma anu ngalakonan ridah ngaranna teh murtad. Sabenerna mah kos korupsi jeung koruptor. Korupsi mah pagawean, ai koruptor mah jelema anu migawe korupsi. Sami di dieu ridah mah pagawe perbuatanana, perbuatan ridah, perbuatan anu matak ngaluarkeun tina Islam, ridah ngaranna. Pelakuna jelemana murtad sabenerna mah. Ngan keneh lah ngarah babari murtad we. Murtad teh seueur pisan jalmi anu gagampangan dina cariosan. Jadi seueur jelema anu sawadi ngomong atuh maksudna mah. Henteu hati-hati jadi gagampangan ngomong teh henteu hati-hati. Sareng seueur padamelan jalma anu sawadi gagampangan dina padawean. Sehingga ku eta omongan jeung ku eta padamelan teh teu ngarasa dosa padahal mah ngomong kitu teh naon? Dosa. Komo murtad, matak murtad mah. Padahal mah pagawean kitu teh dosa komo matak murtad mah. Matak kade tong sawadi ngomong, tong sawadi mig gawe bisi dosa atawa bisi murtad kade. Tur padahal tiasa janten ku eta cariosan anu dicarioskeun sareng padamelan anu dilakonan eta teh bisa ngaluarkeun tina iman. Murtad teh ridah. Margi terang kana naonana, kana ilmuna. Malam ya'rif saron wa abihi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan terjerumus pada kejelekan itu. Data apal jelek dipigawe. Padahal mah jeleknya. Data apal jelek diomongkeun padahal mah ngomongkeun kitu teh jelek, dosa. Data apal dosa dipigawe we. Data apal dosa diomongkeun we. Mata kedah apal mana perbuatan dosa, mana perbuatan anu matak murtad supados naon? Supados urang teh teu migawe eta dosa, da apal dosa, teu migawe eta murtad, da apal matak murtad. Yang mana murtad teh kabagi 3. Ridah teh ridah atau murtad cek bahasa urang mah kabagi 3. Hiji murtad patekadan, teu ngomong, teu ngucapkeun, ngan hate nekadkeun. Ditekadkeun hate. Nekadkeun kitu teh padahal mah matak ngaluarkeun tina Islam. Nu kadua aya murtad pada teu ngomong, teu nekadkeun, ngan dimigawe. Padahal mah pagawean kitu teh matak ngaluarkeun tina ka imanan ka Islaman. Matak si terang naon pagaweanana ieu nu kitu. Engke dijelaskeun. Nu katilu aya murtad ucapan. Teu dipigawe, teu ditekadkeun ngan diomongkeun. Padahal mah ngomong kitu teh matak murtad. Engke dibahas hiji-hiji.